Huh? 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 Fucking over Tussie. I don't know how this shit got me. So I know you care. Bring it over to my place. You don't know what you do. Kasihan kasihan Perkenalkan, nama Abdi Reni Winanda, di kelas 12 OTKP 4. Abdi di dia merankan sebagai guru. Perkenalkan, nama Abi Maulana Nubriansyah. Abi di kelas 12 KP 4. Abi di dia sebagai perankan Sino. Perkenalkan, nami Abdi Muhammad Ramzaki. Abdi di kelas OTKP 4 kelompok genep badai merankan peran si engkos. Dina hiji poe hirup dua duduluran. Manehna teh sakola barengan jeung di manehna teh sakelas. Anu namina nyaeta engkos sareng Inom. Si Inang kenapa? Bagian kenal sih? Assalamualaikum, mana? Semua mau arung ngurus ke kantin Bu Imas. Wah, harus kita. Bisa yuk. Si engkos jeung si Inom ngarangkat ka kantin Bu Imas. Saatos ka kantin Bu Imas, si engkos jeung si Inom kalah kasarantai heula. Terus kapergok guru BK. Bos, Ino kemarin itu ibu ke kantor BK. Terus kemarin itu ibu. Apa nama kemarin? Saya duluan sama ibu bakalan Sipino sih pasti gara-gara orang bolos. Gak salah orang kasih kue daripada si kau ke sekolah. Sanggeus eta maranehna datang ka ruang guru BK. Assalamualaikum, Ibu. Halo? langsung mangga cara. Karena saya baru lulus wae ke kamar iki barane bolos kan teka kapok terus diberi hukuman karena paliki. Tidak apa di masa Inang, cara bolos wae, masuk asup ke kelas wae. Bener marane kemajuan ibu boga buktina aku lamun teh hukumanna lebih parah. Bener orang ngasih kue ke kelas. Akhirna maranehna duaan ngaku kesalahanna. Ulah tunggu abdi sareng Inang salah, sok bolos wae, utara ke kelas. Ya aku nggak muda. Aneh sih. Jangan dulu. Geus tong saling salahkeun dua anak salah kayak
Enjingna pas maranehna istirahat, maranehna dipanggil ka ruang guru BK. Di jero ruang guru BK, maranehna dibere sanksi nyaeta skor 2 minggu. Saentos eta maranehna balik sabari nyesel. Maranehna saenggeus diskor 2 minggu asup deui sakola. Tapi ayeuna mah maranehna jadi sadar jeung tara bolos deui. Sekian cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Saya wassalamualaikum bro.